banget barudak geun sapatu cek berangkat ngasalim oge ieu teh geus diciuman ku urang. Tuh tinggal ieu siga angkot meuni rimil, meuni pinuh. Wah eta mah angkot we rek ka sakola meureun unggal isuk mangkaning eta teh ce tak beres barudak sakola si jage keur anteng ce di dieu teh da urang teh ge lapar ce geus ngurus budaknya ti subuh keneh geuning ti poek malahan mah teu pika berai beunta. Maksudna teh beurang ce tadi di ge aya nyamel ce urang teh heuh da biasa geuning dahar eueuh sambal asal luak liuk nya eta teu ngeunah ce beres ieu teh nya urang numis tah diantepkeun tumis nama ce urang tutupan heula tuluy urang uyahan pecinan ieu si cengekna tuluy urang uleg nyamelna ce heuh teu hilap ieu si tumisna urang riksakeun bisi kaburu asak teuing tong asak teuing nya nya urang bere masak ko heuh guar gaer beres urang wadahan kana wadah ce teu lila urang dahar jeung siliki heuh da siliki ge geus lapar cenah mah matang di dege ce teu loba-loba teuing mawa wadahan heuh baca geng teh sapiring berdua we nya ngarah akur teu etaeunan ngarah layeut heuy deudeuh heuh nu puguh mah ce urang teh mung loba gerohaneun jeung di dege sija dahar deui ning tu ce dihuapan ku bapana heuh da bakat budak mah geuninganan ce nempo inung dahar jeung bapa hayang dahar di pada mah tadi diheulakeun nya ce nya dahar ngarah teu ganggu satadina mah tapi pek masih keneh.